Kasarung Carpon karya Ki Umbara dicandak tina buku kumpulan carpon karya Ki Umbara tetulus paeh nunutan Wedalan PT Kiblat Buku Utama Bandung. Sanggeus bebendena ditikah ku Bendara Wadana, Agus Naim tengusap dirit deui. Peuting eta keneh manehna ngejat ninggalkeun baligesan ngajadi. Kaindungna oge ukur kaburu menta pangduana. Indungna ceurik balilihan, tapi ngahalangan mah teu bisa. Jeung da kumanehna oge karasa, jeung karampa kumaha samagahana hate anakna harita. Ayeuna Ki Agus lunta nyingkahan katugna hate. Ingetanana sugan ari teu katempo unggal poe mah moal seseuitan teuing. Brai beurang manehna geus nepi ka sisi Cisanggarung. Cisanggarung sasakala suang rasa teu laksana kasepi rasa lantaran kapegat beurang. Lain beurang kaburu datang tapi curah boeh rarang. Sanggeus salat subuh dina luhureun batu, tuluy cinuk truk nangkep tuur, panonna melong tapi teu ningal. Cai palid ririakan, ting gurilap katojo ku panon poe nu karek meletek, haseup ting peledug di lembur-lembur nu arek kaliwatan. Ting kuyungkung gunung-gunung nu masih keneh diharudung halimun, kumanehna teu katembong endahna, kabeh ngebeleg-beg. Nu awas ngan panon batina, patengahan ngembrak ku patromak kolot-kolot hempak sarila gurudag kahara Bendana Wadana Mas Naib nungtun kekecapan akad. Manehna ti papareket tuluy humandeuar, jung nangtung calana gidril panjang diperosotkeun, tuluy disampaikeun kana tak-takna. Jeleng, 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 luluncatan tina batu kana batu pek nagog. Suku katuhuna dianclomkeun kana cai, susur sasarnya saran pincakeun, jung nangtung kuciwek-kuciwek meuntas bagi dablang galuang galeong. Kawas nu keur nyukang dina awi saleunjeur. Cat kana batu rap calana panjang dipake deui, jeleng luncat ka sisi. Kebat leumpang mapai jalan satapak, beuki lila beuki nanjak, beuki netek, beuki beurang beuki panas, beuki ngagarajag kesang. Tepi ka warung di lembur lengkob teoh meh kabagean diuk. Pinuh kuno ngageugeunaan meuntas ngaradon dagang. Aya daun kawung, cengek, muncang, kelewek, gula kawung jeung wajit subang. Bagi ngopi rame ngarobrol. Eta mah urang lembur nunuk jenuk, cek tukang daun kawung. Teu kaop urang kosong mata kewirangannya. Nah kumaha, cek nu gigireunana bari ngageberan awakna ku duduk ku isamak. Nyeta, kamari mah kaula teh hayang udud, teu mawa paneker. Tuluy mentaseuneun ka budak satepak. Nah, ana jol teh eta budak ngasongkeun ruhak dina dampaleungeunna. Tuluy kumaha? Lain kapaksa tah, kaula nyambat aki. Dikumahakeun? Dicomot. Nya hadena ninggang di Andika, kumaha mun ninggang di kaula? Anu matak nu bolostrong mah ulah wae wani-wani sabak kidul teh, ceuk tukang cengek nu nyarande kana tihang. Kapan kaalaman ku batur kaula? Kisawinem. Teu pira asalna mah tina pareare omong rebut tawar. Da kontan datang ka imahna teh tuluy ngutah-ngutahkeun getih lalambaran. Ngan 2 poe tuluy maot weh. Nya da di pakidulan mah teluh jeung ganggaong teh masih keneh diparuhit, ceuk tukang warung. Anak kaula ge kungsi ngutah-ngutahkeun jarum, kawat, beling, buuk, alatan tina parebut omong teh. Maot deui, ceuk tukang muncang. Maot, anu ngagawe nama
Da kabeneran aya nu bisa mulangkeun, tembal tukang warung. Tapi geuning oge tuh nu teu boga nanaon, salamet bae nepi ka ayeuna, cik tukang kelewek mairan. Pokona mah urangna bae sing daek dihandap. Nya, da teu empan ari kudu ngelehan bae mah, cik tukang cengek. Manasina jelema teh teu boga hate, teuing mun teu pati campleng. Komo nu teu pati campleng mah kapan diheueuyan ku barudak oge, maledogan jeung ngudag-ngudag, tembal tukang muncang. Ngadenge nu gua gegar ngadarongeng teh Agus Naim mimitina mah jongjon bae barang dahar. Teu pipilueun ukuran cung daun ceuli. Da inditna ti lembur teh geusan boga tujuan, geus boga tekad anu buleud. Nyaeta rek masantren ka Kiai Mul Kalonjong. Anu sohor kaluhunganana rek masrahkeun diri. Kulantaran eta, obrolan-obrolan anu ngeunaan kalahiran teh sama sakali teu narik kana hatena. Tapi omongan tukang cengek anu pangpandeurina karasa ngagedug kana angeunna. Numbuk tekad anu geus buleud teh ayeuna hatena jadi was-was. Setan terus ngejeruman sangkan harga diri lahiriahna timbul deui. Nya, pikirna lamun aing neluh jeung bisa ngaganggaong mah meureun gampang ngagawe aki-aki nu teu gablek dicedok teh. Maksudna mah bendarawadana anu ngarebut kabogohna teh. Karasaeun meureun engke ari geus batuk gangsa mah puas. Pok manehna nanya. Di mana mang nunuk jenuk teh? Tepih ti dieu. Nah, ujang can terang, tembal tukang daun kawung. Nu mawi teh acan, nembe ayeuna nya bak kidul teh. Gitulah lalakon setengah poe deui ti dieu. Rek gugureun leuh ujang teh. Henteu, tembalna kalamas kelemes, asa keteguh hate. Ieu mah supados ulah sologoto teuing bae ari geus terang mah. Lain di nenuk-jenuk bae cek mangge, tapi perah dipakidulan mah, cik tukang cengek bagi jung nangtung cereng mayat. Permisi mang, omongna ka tukang warung tuluy nyampeurkeun tanggunganana gageyeng leos indit. Sanggeus cung cereng malayar, nu sejen-sejenna oge nuntutan naringgalkeun warung nu rugtug marudun. Ayeuna nu tinggal ngan kari manehna sorangan. Ka mana ujang teh kitu? Cik tukang warung. Kawas lain nu rek nyiar dagangan. Wah, yak tos mang. Kuring mah sanes bade babaten, nanging bade masantren. Gitu. Lucu atuh budak-budak geus aya niatan neang bener. Kan kade neangan bener ulah-ulah manggih salah. Kumaha kitu mang? Nya, darereana mah nu malah santren teh ngan sasamet palintara ngaliwat. Da ceuk emang mah teu kudu masuntran masantren. Nu perlu malah ku lampah nu kudu hade teh. Bibit kudu amit, ngalah kudu menta, dahar kudu nu halal, make kudu nu suci. Ulah pasek, ulah munapek, ulah jahil, ulah dengki. Kudu nulung kanu butuh, kudu nalang kanu susah. Kudu ngantir kanu keungeun, kudu nuduhkeun kanu teu nyaho. Insyaallah baris dipayungan kuno halus, dipindingan ku demit, diraksa kuno kawasa. Ki Agus Naim ungut-ungutan. Pokna can cukup mang agi bagi teu ibadah ka Allah mah. Nah, paneta oge hakikatna mah ibadah. Cek emang diraksa kuno kawasa. Atuh sakedahna kana parentahna oge. Urang teh kudu tumut. Kapan ibadah teh salat utamina, parentah mantena. Tukang warung ngaheneng, pok kacaletot. Eta, emang masuk teu kaburu bae. Ki Agus Naim seuri. Sanes, ari ka emang tos kungsi aya nu ngahina. Berkah jang, can kungsi. Tah eta nu matak mangarasa diraksa kuno kawasa oge.
Upamina ieu mah Mang, Mang direbut kabogoh bade kumaha. Si Mang seuri ngarti. Meureun nu matak Ujang rek masantren teh lantaran direbut bebende. Bener Jang, mending ngalehan ameh salamet. Rai ceulik Ki Agus beureum. Kalimah mending ngalehan ameh salamet karasana da meuni pagedug kana angen. Sanes teu wani kuring ge. Ngan lain lawan-lawaneun pantara kuring. Cacah kuricakan. Kebeg manehna ngarenjag. Lantaran kana beungeutna karasa aya nu ngusap padahal teu aya sasaha. Diusap setan. Pikeun lalaki nu teu miuni keuyeub apu teu aya basa lain lawan-lawaneun. Direbut bebende mah wiwirang di kolong catang. Ceuk lalaki nu ujug-ujug geus cineluk gigieun Ki Agus Naim. Kadang ngirung. Teu wani ku kasar, ku alus. Tukang warung jeung Ki Agus Naim arolohok. Heran lantaran eta lalaki teu kanyahoan ti mana datangna. Jol-jol geus aya bae. Ari rupaan pikagilaeun awakna jangkung gede halis ngejedig. Panon baleek bibirna kadeuwil beureum. Pakeanana sing sarua salur iwal ti iketna anu hideung teh. Jatah bae dikendi. Omongna ka tukang warung bari cacamuilan ambulan goreng dengdeng. Tukang warung ngarenjag asa kagebah bari teu ngomong sakemeh. Tuluy ka dapur nyokot kendi. Dupi Mang teh saha? Geuningan ceuk Ki Agus agap eueup. Ari jadi budak ngora kudu rea kanyaho. Ameh teu dihina deungeun. Omongna teu mirosea. Kudu waduk, kudu bisa mempo. Mun Ujang sagala bisa. Moal wadana nu teu nyaho dicedot teh moal ngahina ka Ujang. Mang geus nyaho sagala nu karandapan ku Ujang. Mun Ujang hayang ngaji kalahiran, hayu milu jeung Mang. Gegot manehna nginum tina kendi, kosong sakali nohtor. Ku siwel ngodok duit tina sakuna, uang kertas ringgitan salamar. Sok dibikeun ka tukang warung, jung nangtung pokna bari indit. Jeung si Ujang, tong dipulangan. Pokna ka Ki Agus, hayu. Permisi Mang, ceuk Ki Agus ka tukang warung. Tuluy ngiclik nuturkeun kawas nu keulat parabun. Kira-kira geus 100 meter gorowok tukang warung ngagorowok bari lumpat kaburuan. Oh, geuningan ieu teh lain duit tapi kalakai. Woi. Tuluy ngarengkog. Molotot bagi nangkupan sungutna ku leungeun katuhu.